Masak leop kangkung, goreng hayam, goreng tahu, jeung sambal tarasi. Wakeun kages bingung teh masak teh naon deui cekeng teh ieu teh. Anu aya we dina kulkas cekeng trek ngagoreng tahu tuh make minyak nu geus 100 episode ieu mah minyak nage. Wakeun kages jiga oli tingali. Kagok rek dipiceun sakali deui ngagoreng cekeng teh. Ngagoreng hayam surundeng tuh nu geus aya dina kulkas ti kamari ieu teh. Tuluy rek ngasakan kangkung tapi hoream dioseng wae cekeng teh ayeuna mah rek dilalab dikulubkeun. Biasana lalab leop kangkung mah ngeunah-na teh nya jeung sambal tarasi kitu atawa sambal tomat. Heuh atuh moal diatah wae ayeuna mah sambalna rek digoreng cekeng teh. Jeung pang-pangna mah beuteung geus hayeuh we dijejelan ku cengek ti kamari. Matak ayeuna mah samalna moal ada teuing erek ditamahan tomatna sing loba. Pek teh budak leutik oge beukieun geuningan leop kangkung dicocolkeun kana samal tomat teh. Make tarasi saeutik si samalna teh ngeunah besti. Kala cekeng teh asa aya nu pepelenghiran ieu teh jengkol nu kamari heueuh poho sia boga keneh jengkol tuh jengkol atah cangor dicocolkeun kana sambal. Lah ngeunah nikmat besti. Heuh rek diet kumaha atuh da hayeuh wae masak. Baraah kabisa diet ieu mah. Komo lamun dibere menuna sambal jeung jengkol geus we kalak kajahat kejo. Nu kieu nu nikmat teu kudu mewah teh nya besti nu sederhana jiga kieu ge matak jadi daging.